Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'a syariha sareng ari nomor ka 14na tina itu arkanus shalah. Eta tartibun tartib baina arkaniha di antara pirang-pirang rukunna salat al-mutaqaddimati anu tos dipayun kama saperti perkara dukiro anu tos ditutur itu mak fa in ta'ammada maka lamun ngahaja-haja si jalma atanapi musolli ngahaja-haja musolli al-ihlala kana nyacatkeun bitartibi kana tartib bitakdimi ruknin fa'liyin kalawan mayunkeun rukun anu bangsa pagawean kan sajada seperti sujud musolli qabla ruku'i samemeh ruku batalat mangka batal non salatuhu salatna musolli amma taqdimu ruknil qawli anapun ari mayunkeun rukun bangsa ucapan eta fala yaduru mangka teu matak jadi bahaya itu takdim illa salama angin maca salam ila salama amin awe salam wa tartibu sareng ari tartib baina sunani di antara pirang-pirang sunat ka surati seperti maca surat badal fatihati sabada fatihah wa duai sareng doa bada tasyahudi sabada tasyahud wa sholati sareng sabada maca sholawat eta syartun jadi syarat lil iktidadi pikeun narima kaitung-itung atanapi dihitung-hitung bisuniatiha kalawan kasunatanna itu ayeuna sunan walau saha jeung lamun poho saha ghairul makmumi salianti makmum pitartibi dina tartib ditarkirukin kalawan sabab ninggalkeun rukun kan sajada seperti sujud musolli qabla ruku'i samemeh ruku aw raka'a tanapi ruku musolli qabla al-fatihati samemeh maca fatihah lago mangka anggur-angguran naon ma perkara fa'alahu numidamul musolli kana mah hatta yatia sehingga ngadatangkeun musolli bil matruki kalawan rukun anu ditinggalkeun pain tadakara mangka lamun ingat musolli qabla bulugi mislihi dina samemeh nepi kana umpamana itu matruk umpamana matruk ata maka ngadatangkeun musolli bihi kalawan itu matruk wa illa jeung lamun ayeuna teu intadzakara qabla bulugi mislihi pasayati maka bakal datang non bayanuhu pepertelaanna itu zalik awasyakka tanapi mamang sahwa itu gair makmum gairul makmum tegasna salianti makmum birukni dina hiji rukun hal pala nahmi damal itu gair makmum amla atanapi henteu kan syaka seperti mang gair makmum roki'an tingkana bari nuju ruku al-qura'an maca itu gair makmum al-fatihata kana al-fatihah aw sajidan atanapi bari keur sujud harakaana ruku itu gair makmum awi tadala atanapi tidal itu gair makmum atama kang ngadatangkeun itu gair makmum bihi kalawan itu maskuk anu dimamaan pauron tingkahna bari pada harita wujuban kalawan wajib in kana lamun aya naon asyaku mangmangna teh eta qabla fi'li mislihi samemeh midamel umpamana itu maskuk mislal maskuki tegasna umpamana rukun anu dimangmanganana naon pihina itu ayeuna al
min rokaatin uro dina rokaat anu sejenna wa illa jeung lamun teu intadakkar aya wa illam yatadakkar tegasna lamun teu inget ghair makmum hatta fi'li mislihi hatta pilih misli dek hatta pala tenan naon hatta pala sehingga midamel itu ghair makmum mislau kana umpamana itu maskuk didopatkeun tenan naon hatta pilih mislihi sehingga midamel kana umpamana itu maskuk di rokaatin uradin rokaat anu sejenna ajahu mangka nyukupan itu mislu kaitu ghair makmum an matrukihi tina rukun anu ditinggalkeun ku itu ghair makmum walago sareng anggur-angguran naon ma perkara bainahuma anu aya di antarana itu maskuk sareng mislu hadza tah ari ieu tafsil kulluhu tegasna sakabehna hadza eta in alima lamun uninga ghair makmum ainal matruki kana zatna rukun ditinggalkeun wa mahallahu jeung kana tempatna itu ayeuna maskuk wa in jahilan mangka lamun bodoh teu apal itu ghair makmum ayeuna kana zatna itu maskuk wajah-wajah jeung ayeuna ngawanangkeun itu si ghair makmum annahu kana saesuna itu maskuk teh eta niatun niat au takbiratul ihrami atanapi takbiratul ihram batalat mangka batal naon salatu salatna itu ghair makmum walam yustarot sareng teu disyaratkeun huna dina ieu masalah hunana ieu masalah naon turu paslin lila na kapisah wala mudi ruknin sareng teu disyaratkeun naon mudi ruknin liwatna ayeuna hiji rukun aw annahu atana pisai sunna itu maskuk teh salamu ayeuna we salam yusalimu mangka awe salam itu ber makmum intola lamun lila naon al pasu kapisah anal aujain nurutkeun kaul aujah aw anna atana pisaestuna itu maskuk teh eta ghairuhuma salianti niat jeung salam akhoda mangka ngalap itu ghair makmum al aswa kana anu leuwih ati-ati ay ahwato kana anu leuwih ati-ati wa bana sareng ayeuna ngadekeun itu si ayeuna jalma teu nepi ghair makmum alama kana perkara palahu anu midamel itu ghair makmum kana itu mah wa tadaroka sareng nyusulan itu ghair makmum al baqiya kana ayeuna rukun anu sasesana min sholati tina sholatna itu ghair makmum naam muhun ayeuna dibahasakeun ajahu ilam yakun lamun teu aya naon al mislu umpamana teh eta minas sholati tina sholat kasujudi tilawatin saperti sujud tilawah lam yujjihu mangka teu nyukupan itu mislu atanapi sujud tilawah mislu kana itu matruk amma makmumun anapun ari makmum alima anu ninga makmum aw syakka tanapi makmum qabla rukui samemeh rukuna makmum aw rukui imami atanapi rukui imam makmum anna saestuna makmum eta taroka ninggalkeun makmum al-fatihah kana Fatihah fayaqra'uha maka maca makmum kana itu Fatihah wayas'a sareng ayeuna migawe atanapi ngalakonan makmum khalfahu dina satu kangeuna imam wa ba'da ruku'ihi majun dina sabada rukuna makmum jeung imam lam yaud mangka teu balik deui itu makmum ilal qiyami kana ngadeg li qiraatihi pikeun babacaan makmum al-Fatihah kana Fatihah bal yattabi'u balik ta anut
atanapi turut makmum imamahu ka imamna makmum wa yusolli sareng salat makmum rakaatan kana sarakaat ba'da salamil imam sabada salamna imam. Bismillahirrahmanirrahim wa rabi'a asyariha tartibun nomor ka-14 na rukun salat teh nyaeta tartib. Non tartib teh ari ngaran tartib nyaeta mayunkeun perkara anu kedah tipayun mungkurkeun perkara anu kedah dipungkur. Cara aturan tadi dihandap cekna palukunan mah ngaheulakeun kudu ti heula meneurikeun kudu paneuri sesuai urutan. Ulah nu hareup jeung tukang jeung hareup teu meunang, itu tidak tartib, tidak berurutan. Ya tartib tarukun ya rukun salat teh. Baina arkaniha di antara ayeuna rukun-rukun salat. Jadi tartib dina rukun-rukun salat. Kumaha lamun tartib dina pasunatan salat, apakah itu disebutkeun rukun salat? Seperti maca iftitah, maca ta'ud, pan eta sunat. Urang maca ayeuna doa iftitah, urang maca ayeuna ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Eta lain rukun sunat, tah eta mah diiwal. Tartib dina ayeuna pasunatan itu bukan rukun. Yang dihitung rukun bagian dari salat itu adalah rukun ayeuna anu hubunganna ayeuna tartib dina rukun-rukun salat, itu menjadi rukun teh. Adapun tartib dina sunnat kasunatan mah lain rukun. Anu geus heula rukun salat aya ngorekeun 16, 17, 18 tergantung sareng hitungna. Ngan diiwal cina aya nu diiwal naon? Niat jeung takbiratul ihram. Niat ayeuna bareng jeung takbiratul ihram mah eta teu wajib tartib. Dikudu. Nah cina ieu teh niat heula terus takbiratul ihram atanapi takbiratul ihram heula terus niat eta teu wajib tartib di dieu mah. Anu wajib mah muqaranah niat antara urang niat jeung Allahu Akbar dibarengkeun. Rek muqaranah hakiki, rek muqaranah urfi gitu. Termasuk oge naon tah? Tasyahud jeung sholawat. Eta sami eta teu wajib tartib. Tak cek kamari teu naon asalkeun teu matak cacat makna kumpulan penggalan-penggalan katana bahwa teh shalawat heula terus teu naon kan cek kamari. Kan beda sunatna kitu urutan. Kumaha lamun ayeuna nyacatkeun ngaruksak tartib teu tartib bain tamadalil bi tartib. Mangka lamun aya hiji jalma teu tartib cacat tartibna teh ruksak ucara ngaheulakeun rukun fi'li seperti sujud memeh ruku batal salatna. Ari ruku encan kaburu sujud kuduna ruku heula terus i'tidal terus sujud. Jadi lewatan berarti tidak tartib, tidak sesuai urutan, batal salatna. Batal ini salatna. Jadi ngaheulakeun mah batal we. Erek ngaheulakeun rukun fi'li kana fi'li, fi'li kana qauli, qauli kana qauli, qauli kana fi'li. Gitu. Sebab cenah ngahalangan tata cara ayeuna salat. Tapi lamun ayeuna anu ucapan mah cenah salianti salam cenah. Eta mah teu ngahalangan kana tingkah ayeuna salat.
sujud memeh ruku batal salatna sabab ngahlakeun rukun fi'li kana rukun fi'li gitu. Atanapi ayeuna kitu lamun rukun fi'li kana qauli seperti ruku memeh maca Fatihah sami. Jadi erek ngahlakeun rukun fi'li kana rukun fi'li atanapi rukun seperti naon tah? Pilih ka pilih sujud memeh ruku atanapi pilih ka qauli seperti ruku memeh maca Fatihah eta batalat salatu batal salatna. Kumaha lamun ngahlakeun rukun qauli tadi ayeuna kitu fala yadurru teu matak jadi bahaya dina hati teu matak ngabatalkeun kana salat rukun qauli mah gitu. Ngaheulakeun rukun qauli boh ngaheulakeun qauli ka fi'li atanapi qauli ka qauli ka fi'li ngaheulakeun tasyahud tinimbang sujud maca tasyahud ari sujud encan atanapi lamun qauli ka qauli ngaheulakeun ayeuna maca shalawat ka nabi memeh tasyahud maca tasyahud ta eta fala yadurru tah gitu. Teu matak ayeuna jadi bahaya gitu. Sok sanajan cenah ngahaja uninga gitu. Yang ditu kudu sujud sahwi mun saumpamana ngahlakeun shalawat ka nabi tibatan tasyahud cek kamari teh ateuna ilas salam kecuali alaihi salam pertama ngabatalkeun kana salat can ge beres salat geus assalamualaikum batal terus deui ayeuna kitu wa tartibu baina sunani kasurati atartibu jeung ari nartibkeun antara pirang-pirang sunat seperti maca surat sabada Fatihah urang ayeuna maca surat Bismillahirrahmanirrahim Sabbihisma rabbikal a'la ari Fatihah can dibaca gitu. Atanapi doa bada tasyahud pan biasana teh at-tahiyatul mubarakatus terus katuna fitnatil masih dajjal ya muqallibal pan kitu ieu karon diheulakeun kama fitnatil dajjal sameme tasyahud atanapi ayeuna sameme maca shalawat kaduana pan biasana geus at-tahiyat geus tasyahud geus maca salat kakara doa ieu diheulakeun doa kumaha eta tartib dina urutan sunat seperti surat sanggeus Fatihah maca doa sanggeus tasahud sanggeus shalawat eta jadi syarat keur dihitung-hitung sunat atuh ketika urang ayeuna kitu macana teu tartib sesuai urutan lamun Fatihah lamun surat henteu sanggeus Fatihah tasyahud non ayeuna doa henteu sanggeus tasyahud sholawat atau nabi sholawat berarti teu dihitung sunat nah da eta gitu kudu geus kitu lamun surat kudu sanggeus Fatihah ngadoa sanggeus tasyahud sanggeus sholawat eta syaratna kitu mun hayang dihitung ayeuna sunat dengan ganjaran sunat ketika ditakdimnya gitu nanaon cek tadi temetak batal sholat ngan ayeuna teu ganjaran berarti itu sesuai ketentuannya walau saha ghairul ma'mumi
Lamun ayeuna guer makmum poho sa guer makmum teh salanti imam berarti imam jeung mun parid. Imam poho, makmum mun parid poho tina tartib. Imam poho teu tartib, makmum poho teu tartib. Kumaha surahna bitarki rukni ninggalkeun hiji rukun cenah. Seperti kumaha ninggalkeun hiji rukun teh kan sajada qabla ruku. Kadon waka sujud bimeh ruku. Talanyeng we ayeuna sanes maca surat teh. Bi ni'mati rabbika fahaddits talanyeng we ka handap teu ruku heula. Sare teh keur ayeuna imam keur mun parid. Eta ayeuna kitu lamun rek dicicil. Ben langsung teh. Auraka qabla Fatihah atanapi ruku memeh maca Fatihah. Can ge maca Fatihah kadon ayeuna langsung ruku. Kumata lago ma fa'alahu. Mangka laga anggur-angguran perkara anu dipidamelna. Atuh sujudna nu memeh ruku dianggap ayeuna anggur-angguran we laga teu dihitung. Anu ruku memeh Fatihah rukuna teu dihitung kitu. Intina ketika jalma ninggalkeun rukun terus balik deui ka eta rukun anu pohona ta eta rukun anu dipigawena anu kapohoanana teu dihitung. Teu dihitung rakaat teu dihitungna geus laga. Kumaha mah dihitung hatta yatil matruk sehingga migawe kana matrukna nu tinggalkeunna. Mun tadi kadon ayeuna buru sujud samemeh ruku. Alah sia euy. Can ruku urang teh ngapain teh balik deui kana ruku talinya kana ruku. Kumaha eta sujud tadi laga. Lamun ruku memeh Fatihah, alah sia naru urang kadon ruku ari Fatihah encan naik deui maca Fatihah teh eta sujud ruku nu kitu anu pohona eta laga teu dihitung. Mun hayang dihitung engke geus balik deui kan ayeuna dipigawe deui ta eta nu dihitung. Hatta yatia bil matruk. Nah, batlaga liwukuhi fi ghairi mahalli sabab tumibana dina lain tempatna. Pan lamun ayeuna sujud kudu memeh ruku. Ruku memeh maca Fatihah. Non sujud kudu sanggeus ruku. Ruku ayeuna kudu sanggeus maca Fatihah. Kalian kita tuh. Lamun ayeuna sujud geus ruku. Ruku geus maca Fatihah. Gitu kan urutanna teh. Gitu. Tak kulantaran ayeuna tadi poho atanapi kalewat ya sabab eta liwukuhi biara mah. Tumibana di lain tempatna. Eta anu kaliwat. Pain tadakkara qabla bulugi misli lamun ayeuna ingat sinu salat teh samemeh nepi kana umpamana. Mun carita tadi ayeuna ayeuna kadon ayeuna langsung sujud memeh ruku pas keur sujud can ruku tah qabla bulugi misli. Ari anu bulugi misli mah engke ketika geus naik ka luhur terus deui panggih deui tah eta misli mah. Ieu mencan mungkin ayeuna keur ayeuna sujudna keneh nu memeh ruku teh atanapi keur rukuna anu ayeuna teu maca Fatihah atanapi rukun sanggeusna bohna teh antara sujud bohna teh. Tak kumaha eta ata bihi ngadatangkeun si jalma bihi ayeuna kitu kana eta matruk pigawe nu tinggalkeun. Mun inget samemeh ayeuna nepi kana umpamana lamun ayeuna sujud can panggih jeung sujud anu hareupna. Lamun ayeuna ruku can panggih jeung ruku anu hareupna. Suring memehna we cain lain nu kaduana. Tah lamun kaburu ingat qabla bulugi misli atabi geus balik deui. Alah sia poho can ruku naik we. Ulah dipaksakeun batal salatna. Atanapi ruku samemeh Fatihah kadon ruku geus naik deui.
kaluhur cengkak maca Fatihah eta tadi itu eta lamun qobla bulugi misli sameh nepi kana umpamana eta matruk nu ditinggalkeun nyata cenah ayeuna kitu geus nepi ya mah rada lila ngampeng pohona mun poho ka sujud geus nepi ka sujud anu belah ditunang hareupna nu kadua pohona teh tanapi ayeuna kaburu ruku supat maca Fatihah ruku nu kaduana aya taman keur dijelaskeun di hareup aya di lamun ayeuna qobla bulugi misli wajib urang balik deui kana rukun anu poho teh anu ditinggalkeun teh kana matruk lamun ayeuna qobla bulugi misli sameh nepi kana rukun umpamana nu eta ayeuna kitu jenisna rukun lamun sujud ruku pohona teh awasakka huwa ghairu makmum atanapi ghair makmum teh erek imam erek munfarid mangmang saen kalimat mangmang pirukni nah hiji rukun nah eta ayeuna si ghair makmum imam munfarid teh fala amla migawe atawa henteu contohna keur ruku ayeuna mangmang ari tadi urang maca Fatihah teh ari tadi urang sujud teh ari tadi urang ruku teh ari tadi urang i'tidal teh imam munfarid mangmang nah hiji rukun nah migawe henteu kitu kumaha kitu ata bihi pauron wujuban keur goyar munfarid imam jeung munfarid wajib pada harita ayeuna migawe eta maskuk nu dimangmanganna mangmang maca Fatihah bohna teh keur kayaan ayeuna kitu sujud wayana we cengkat lamun mangmang ayeuna kitu sujud kayaan ayeuna keur naek wayana ka handap mangmang ayeuna ruku kayaan ayeuna keur sujud wayana we cengkat deui tanapi tidakna kana tidak wajib wujuban pauron wujuban wajib pada harita ulah diengkekeun ketika ayeuna kitu mangmang gitu wajib ayeuna balik deui kana rukun anu dimangmanganna wajibnya balik deui na mun mangmang pan urang mah kadang kitu kadang mangmang jigana geus padahal ieu cing napikeun mah wajib balik deui harita deui aing ruku teu bohna teh anggap geus eta sok kitu padahal kudu balik deui kana maskukna orang wujuban mun posisina ayeuna imam jeung munfarid dari makmum mah tinggal mutabah ka imam gampang makmum matak bahasana gue makmum tinggal mutabaah ayeuna ka imam keur makmum mah engke sange salam tambahan sarakaat lamun ayeuna mangmang hiji rukun teh kan tinggal kitu tah ieu mah keur goer makmum boh imam atanapi ayeuna munfarid anu kudu wajib balik deui teh sabu balik ka makmum mah wajib mutabaah beda deui mun sorita deui imam atawa salat sorangan aya di mangmangan geus wajib balik deui kana eta di mangmangan tapi sarua patokanna jaga mirip nu tariin kana saku qobla pilih misli eta oge sami lamun mangmangna teh sami ngidamel umpamana maskuk lamun ruku-ruku nu di mangmangan teh lamun sujud-sujud lamun maca Fatihah eta lamun masih keneh ayeuna encan migawe kana rukun kadua bohna teh atanapi lamun sujud-sujud anu selanjutna masih keneh di bawahana rukun bawahna tah wajib balik deui kumaha lamun ayeuna geus ayeuna kitu
fihi min rakatin ukhra tina rakaat lain di rukun rakaat selanjutnya wa illa lamun ayeuna kitu henteu ingat si guer mamum teh hatta fi misli lamun ruku atanapi sujud nepikeun ka rakaat selanjutnya teh dipigawe anu tadi mamesi keneh bawahan ayeuna rakaat selanjutnya rukun masbukna ieu mah dipigawe kumaha tuh mun kitu pirokatun ukhra aja nyukupan itu mislu ka itu ayeuna guer makmum an matruki tina anu ditinggalkeun bae pedah anu eta ayeuna kitu teu diitung walago mah bainahuma anu eta poho ayeuna kitu teu diitung eta nu kadua anu saterusna eta nu diitung mah kadewe salah ngitung keneh lamun urang posisina inget-inget sadar-sadar sanggeus ayeuna kitu fi'lil mas misal mas upea bahana teh rakaat ukhra lah sia ieu teh mun kieu teh berarti teu dihitung berarti kurang sarakaat kitu ya gitu kan anu ayeuna kitu dipigawe anu posisi pona eta jadi laga urang-urang anu ayeuna tina rakaat ukhra anu dipigaweana eta nu dihitung taya teh haja kuluhu sadayana cenah in alima inal matruk lamun apal datna nu ditinggalkeun apa jelas anu teu dipigawe teh bohna teh maca Fatihah atanapi anu ditinggalkeun teh bohna teh ayeuna ruku jelas gitu lamun jelas masih kene can pangih jeung rukun ayeuna umpamana tina rakaat selanjutna wajib balik deui nyeta cina ayeuna ingetna teh sageus rukun selanjutna tuluykeun salat mah ngan eta nu memehna teu diitung berarti rakaat kurang hiji laga tinggal mana matruk pain jahila ainahu wajah anahu aniat nyeta cenah guer makmum baik itu imam ataupun nun parite jahila bodoh teu nyaho cenah ieu teh ari tadi mah apal urang yakin nu ditinggalkeun teh alah teu ruku alah teu sujud ari ieu mah tadi teh naon cenah nya ieu teh anu tinggalin teh urang teh nah niat nah ayeuna kitu maca Fatihah lah nyawe wajah-wajah ngawenangkeun wajah-wajah teh ngawenangkeun teh mana tadi teh sareng cek urangna ngamantepkeun manehna teh nu tinggalin teh anahu niat jika nama niat takbiratul ihram atawa takbiratul ihram takbiratul ihram dieuna tah lamun posisina anu ditinggalkeun teh niat jeung takbiratul ihram wayahna tah batal salatna wayahna tah lamun pas ayeuna alah sia geus 3 rakaat tadi teh asa aya nu tinggalkeun teu dibaca naon ya urang jigana mah asa niat urang teh da asa teu maca niat tan wayahna geus baca balikan deui atau nu takbiratul ihram geus eta usul atuh tamun teu niat batal salat tah niat takbiratul ihram mah wala mistaratuna tuh pasti teu kudu ayeuna lila kapisa harita keneh we geus batal cek paribasana ayeuna kerek sarukun 2 rukun kitu atanapi ayeuna nya kerek anyaran tapi nu ditinggalkeunna kitu niat jeung takbiratul ihram matrukna teh berarti batal geus jeung teu kudu liwat rukun deh ketika teu ayeuna kitu eta mah wayahna we niat takbiratul ihram geus balikan deui da eta mah mimiti salat atuh kan niat jeung takbiratul ihram annahu as-salama
mencek tina sarana mah lamun ayeuna apal anu ayeuna si nu salat teh ninggalkeun hiji sujud tapi teu apal hatina rakaat akhir atanapi lain rakaat akhir urang teh salat hafal urang teh aya nu tinggalin cina sujud itu tadi teh nah rakaat kahiji rakaat kadua rakaat kahiji rakaat kadua buset cina ayeuna urang digawe salat kewe tambahan ayeuna kitu sarakaat kurang ayeuna reken kitu rek dijieun rakaat kahiji rek dijieun rakaat kadua gitu ke tambahan sarakaat gitu. Atanapi ayeuna apal ninggalkeun dua sujud tapi teu apal belah mana na rakaat kahiji rakaat kadua tadi teh nya urang teh sujud teh ngalanyungnya langsung pokona teh eta mah ayeuna hatta birukna ini digawe ayeuna dua rukun wayahna teh boleh digawe ayeuna sujud dua kitu ya ana wassalam atau napi nu ditinggalkeun teh mun tadi ayeuna caritana pan ayeuna caritana masuk ya si matruk teh kitu lamun jahila gitu teu yakin naon tadinya anu matruk ditinggalkeun teh mun posisina niat tapi orang geus batal salatna harita keneh geus kumaha ayeuna anu assalam cek nu salat teh salam aduh urang tadi rusuh teu assalamualaikum kumaha tuh yusalim uluk salam harita geus harita keneh uluk salam tinggal ayeuna urang nyarip kiblat terus ngendap pakahanap assalamualaikum assalamualaikum sakitu tapi kudu masih kena kalian suci gitu. Pain tolal pas lu sudah cekal ojan lantaran rusuh kerma ayeuna geroan salah ayeuna pas terakhir teh geus urang teh tekungsi ayeuna salam tekungsi ayeuna kitu awe salam kaburu ingat ayeuna buat teh geus di luar geus ayeuna salam kitu tapi cenah teu kudu sujud sahwi teu kudu sujud sahwi annahu ghairuhuma wah ieu loba masalah ya mun tadi ayeuna kitu si matrukna teh urang teh jahilan nu ayeuna teh apal teh nyawe dipastikeun jigana mah niat jeung takbal yang batal kadua ayeuna jigana mah salam tinggal salam tilu annahu ghairuhuma salianti lain niat lain takbiratul ihram lain salam tah mun eta mah hukumanna ahwada bil aswad ay al ahwad bil ahwad nu leuwih hati-hati ku urang wabana alama fa'alahu terus pigawe perkara nu ku urang ayeuna dipigawe salayakna beres contoh atuh bona teh ruku atanapi ayeuna kitu maca Fatihah atanapi diuk atanapi tidak lu pokona mah salanti niat takbiratul salam teh eta mah cokot anu aswa ae bil ahwat nu lebih ke hati-hatian urang berat gedena yakin ka mana rada beratna seperti rokaat lah mereka hati-hatian mah dua tilu cokot dua ieu teh ayeuna diuk ruku nu kuat geus cokot ruku mendek hati-hati mah mengke kabawa eta anu diuk kitu ahwat
Wabana alam apalu terus ya pigawe gitu. Jadi poho matruk yakin apa lu ditinggalkeun teh eta ayeuna kitu balik deui kana eta rukun. Matruk ditinggalkeun tapi teu apa jahila belah manana. Lamun niata barang batal. Lamun ayeuna kitu salam tinggal awe salam salian teh eta kitu akhoda bil aswa cokot ngeuleuwih hate berarti sarua balik deui. Balik deui engke sesana teruskeun bana alama pahalahu terus dilanjutkeun salatna. Sikumaha mesti dengan pere ayeuna kitu ieu mah wa tadaroka nyusulan si jama abaki kana sasesana min salati. Nya tinggal bereskeun we. Hitung-hitunganna we kade gitu. Mohon gitu. Ilam yakun al mislu minas salat. Tapi lamun ayeuna si mislu anu ditinggalkeun teh mislu teh minas salat, lain tina salat ilam yakun minas salat. Ieu caritana lamun bagian tina salat. Ruku, sujud, i'tidal, baca Fatihah, niat. Kumaha lamun bagi lain tina salat seperti sujud tilawah udah lain tina salat eta mah ketika ngariayat saja sudah sujud tilawah kumaha eta lam yujihu tah mun sujud tilawah teu nyukupan jadi teu kudu enggus sujud tilawah nah da mal aya mislu atuh sujud tilawah mah tek misluna aya di mana tuh. Amma mamumun anapon mamuman apal anu ayeuna atanapi mamang samemeh rukuna atanapi samemeh ruku imamna yan manehna teh ninggal Fatihah payak rauha tinggal maca Fatihah alah sia can maca Fatihah tapi memeh ruku terus sia maca Fatihah manehna can ruku imam can ruku poho can maca Fatihah baca we Fatihah. Wa akhafahu jeung ayeuna migawe si makmum mau paus satukeun imam. Samemeh ruku ayeuna makmum urang teh samemeh ruku imam. Poho can maca Fatihah baca Fatihah. Wa bana ruku imam kumaha nyata cenah geus ingetna ge lain keur amin mah ruku geus ruku cenah geus kahanap kitu mungkin ayeuna kitu keur sujud atawa beda antara sujud dua wabara ruku imah teh eta mah lam yaud ilal qiyam ulah balikna tuh maca Fatihah ulah kitu pancina can maca Fatihah itu beunang kayak mukhalafah imam melayan ka imam gitu. Kumaha tuh bayat tapi imam turut wa ka imam tuturkeun imam bae masalah ayeuna teu maca Fatihah mah engke imam geus ayeuna awe salam tambahan sarakaat sabab ayeuna ninggalkeun rukun fi'li kudu ayeuna tambahan ayeuna sarakaat gitu ulah dipaksa. Jadi patokanana memeh urang ruku memeh imam ruku ketika memeh ruku rek urang rek imam baca ketika geus teruskeun ke tambahan sarakaat eta keur makmum tapi eta nah pan kudu mutabaah ka imam matak ayeuna lamun geus ruku ulah kana naik ka Fatihah teh dan lamun carita nu tadi mah kan carita nu tadi imam jeung munfarid kan balik deui gitu teh lamun can kana mislu nama kan gitu. Far'un sunnah